Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh dina dongeng Sunda silat anu judul Eca Satria Paguron Percaprakan ti Lembur Bojong Jisir episode ka-8. Mugi-mugi dong dinten ayeuna janten panghibur kana kalbu, pang bebenah kana manah. Lamun aya nuju ngarandapan kasedih, hayu urang sasarangan urang doakeun mugi-mugi kenging belut di sawah. Ya pamirsa, supados tunyang kolong ting kana waktos, hayu urang dangukeun sasarengan kumaha sih jucungana ieu carita teh satuluyna. Ya come on. Si Eca nungguan lila ka arah Siluman Jaya Subrata anu geus nangkuban ngababengkang hareupeun manehna. Ditungguan ku si Eca teh bisi Siluman Jaya Subrata teh hudang deui. Ditungguan 30 menit, ditungguan 45 menit, angger keneh Siluman Jaya Subrata teu hudang. Atuh antukna Eca teh yakin yen Siluman Jaya Subrata anu kumanehna tadi geus diteunggeuh, geus eleh, geus jadi patelukan manehna. Si Eca tungtungna mah karunyaeun ka eta Siluman teh. Tuluy manehna nyamperkeun ka si Jaya Subrata anu keur nangkuban. Kapayap Eca teh ngalaunan. Harita da suasanana teh keur tiris nyaet tada peuting atuh. Jadi eueuh nu nempo salian jangkrik jeung bebenceng. Si Eca ngadeukeutan bari ngagarentes na hatena. Karunya tadi teh asa geus janjian yang mana mun Selasa hiji eleh kudu jadi anak buahna. Oh ya nanya maneh kudu jadi anak buah orang ya mah, cuk si Eca bari napelkeun dua leungeunna tuluy kaluar hawa tiis tina leungeunna. Teu lain si Eca teh ngaluarkeun ageman kasakten anu sejen nyaeta Paniis Asih. Paniis Asih mangrupakeun jurus anu dipake si Eca jang ngubaran anu beunang ku tatu. Tuluy leungeun si Eca teh dicampakeun ka awakna si Jaya Subrata. Teu kungsi lila sanggeus si Jaya Subrata diubaran ku si Eca make ilmu Paniis Asih. Panon Siluman Jaya Subrata teh tuluy beunta bari ngaliuk ka arah si Eca. Tas kitu manehna ngomong, nuhun pisan simkuring erek jadi anak buah maneh ya. Siluman Jaya Subrata tuluy manehna nangkarak tas kitu
tiuk hareupeun si Eca. Nya sanajan diuk oge si Lumajang Subrata teh jangkungna 1,5 meter eta posisi diuk. Si Eca ningali si Lumajang Subrata ngomong kos kitu teh tuluy ngomong, sok maneh tadi janji mun maneh eleh maneh siap jadi anak buah urang, kumaha erek cek si Eca nanya deui muguhkeun ka si Lumajang Subrata. Enya siap kuring jadi anak buah maneh cah. Nun pisan geus diubaran. Cek si Lumajang Subrata bari nyekelan kana dadana anu ayeuna mah geus teu karasa nyeri. Tas kitu teh si Lumajang Subrata marsihan getihna nu ngalembereh tina bibirna. Tas kitu si Eca teh ngomong bari kereung, Jaya Subrata maneh tampilan maneh pikagilaeun komo bahaya mangkat tempo ku budak leutik mah cing bisa teu maneh ngaberubah wujud maneh jadi jelema biasa. Cek si Eca bari kereung keneh oge nanya ka si Jaya Subrata, bisa Ca, bisa kuring bisa ngajangeleng jadi lalaki di golongan manusia gitu. Cek si Lumajang Subrata teh. Tas kitu si Eca ngomong deui ka si Lumajang Subrata, sok atuh buru berubah. Cek Eca bari sidakepkeun leungeun. Tas kitu mah si Lumajang Subrata teh nempelkeun deui dua leungeunna bari sila. Tas kitu kaluar haseup deui warna hejo tina awakna. Lila-lila sateu beuki loba. Tuluy tekung sila oge si Lumajang Subrata teh geus ngajangelek jadi pamuda nu sakitu kasepna. Iya lamun make wujud kieu kumaha Ca. Cek si Lumajang Subrata bari nunjuk ke arah beungeut manehna. Si Eca ningali kaos kitu bari nyakukeun leungeun kana saku calanana tuluy ngomong deui, halus sih tapi eta sora maneh rubah deui ya make sora jelema normal kumaha bisa teu? Bisa Ca. Cek si Lumajang Subrata tekung silila. Si Lumajang Subrata teh sila deui tuluy meuremkeun di panonna. Tuluy sidakep deui takung silila mah si Lumajang Subrata geus ngomong kawas jelema biasa. Tah kieu Ca, kumaha mun urang pake suara kawas kieu? Cek si Lumajang Subrata bari nyekelan beheungna. Halus. Tah kieu
maneh geus katampo kasep geus teu pikagilaan nama ngan eta hiji deui baju maneh kudu robahnya make baju jalma biasa ulah naon atuh kitu teu jiga baju aya calana make hungkul cek si Eca. Oh nya tuh siap Eca gaduh tuh di bumi acok anu bapak Eca kabi tamu teu lah sok cek si Luman Jaya Subrata nanya ka si Eca. Oh aya hayo tuh kajur 5 orang ya tah ieu teh 5 orang tapi geus jadi paguron kumaha alus teh si Luman Jaya Subrata kerum tapi nya manehna teh tuluy ngunggeuk we bari nganyakeun alus-alus Cak ya yang di baju ku sabab orang jadi wujud jalma mah jadi ngarasa tiris ya teh cek si Luman Jaya Subrata bari ngusapan awakna jeung leungeunna anu karasa tiris meh karasa haneut si Eca ujung si Luman Jaya Subrata tuluy asup ke tapas imah paguron didinya si Luman Jaya Subrata teh nungguan si Eca nyokot baju anu bapana si Eca si Luman Jaya Subrata diuk dina kursi di tapas imah sedangkan si Eca tuluy ngaleos ke kamarna neangan baju bapana anu geus teu dipake deui ku bapana geus kitu Eca ngurunyong deui bari mau baju bapana ya baju ieu alus teu cing cobaan cocok teu cek si Eca bari ngasongkeun baju tina blue jean warna biru cing urang cobaan Cak cobaan heula sugan we mah ieu cek si Luman Jaya Subrata tah kitu pamirsa dongeng anu dinten ayeuna ku sim kuring tiasa didangukeun ka pamirsa sadayana mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh janten panghibur kana kalbu pangbabenah kana manah lamun aya nu nuju ngarandapan kesedih sakali deui mah ku sim kuring jeung ku pamirsa sadayana hayu urang doakeun mugi-mugi ya mah mugi-mugi kenging tutut ti sawah ya pamirsa wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios